Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah ayeuna urang patepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang diajar materi ngeunaan nulis guguritan. Kamari hidup sadayana parantos terang naon ari guguritan. Guguritan nyaeta karangan atau tulisan anu ditulis ngagunakeun patokan pupuh. Tah, kumaha cara nulis guguritan teh? Saupama urang bade nulis guguritan, nu kahiji urang kedah nangtukeun heula pupuhna. Pupuh anu digunakeun nyaeta pupuh anu 17 teh. Tapi di dieu urang tangtukeun wae pupuh anu digunakeun nyaeta pupuh durma sareng pupuh mijil. Lajengna upama pupuhna tos ditangtukeun, tangtu urang kedah apal kana patokan pupuh anu digunakeunna. Nyaeta patokan pupuh durma sareng pupuh mijil. Patokan pupuh durma teh guru lagu jeung guru wilanganna nyaeta aya 12A, 7I, genep A, 7A, 8I, 5A sareng 7I. Sedengkeun aturan pupuh mijil, guru lagu jeung guru wilanganna nyaeta 10I, genep O, 10E, 10I, genep I sareng genep U. Tah, saatasna urang apal kana patokan pupuhna, nu salajengna nyaeta urang kedah nangtukeun jejer. Jejer teh nyaeta tema nu ku urang bade dituliskeun teh bade ngeunaan naon. Naha eusina bade ngeunaan nasehat, ngeunaan keindahan alam, atawa kaayaan sasama manusia, ngeunaan kasedih, pacabakan atawa pagawean, musibah alam, artikan pendidikan agama jeung sejabana. Jadi hidup biasa bebas, eusina bade tentang naon. Angga kumaha hidup eta mah nya dipilih wae. Salajengna saatos hidup nangtukeun eusina bade naon atau jejerna bade naon, ayeuna hidup tiasa nulis atau nyusun guguritanana. Tah, yuk urang contohan heula nya. Contohna urang ngadamel guguritan anu ngagunakeun pupuh durma. Jejerna nyaeta musibah alam. Tah, barisna atau pada lisan dina pupuh durma teh aya 7 barisan. Baris nu kahiji nyaeta guru bilanganna 12A. Urang contohan nyaeta daerah Karawang seueur kabanjiran. Dihitung aya 12 nyaeta daerah Karawang seueur kabanjiran. Guru wilanganna 12 sareng guru laguna A. Nu salajengna baris kadua nyaeta basa hujan kamari. Aya guru wilanganna 7 sareng guru wilanganna I nyaeta kamari. Terus baris katilu hujan ageung pisan. Nyaeta aya genep guru wilangan sareng guru laguna A. Terus bumina kabanjiran. Aya guru wilanganna 7 sareng guru laguna A. Terus baris kalima nu kabanjiran saredih. Guru wilangan 8 sareng guru laguna I nyaeta sedih nya. Baris salajengna nyaeta pada ngadua. Aya guru wilanganna 5 nyaeta pada ngadua. Terus guru laguna A sareng baris terakhir aya mugi teu banjir deui nyaeta guru wilanganna aya 7 mugi teu banjir deui sareng guru laguna nyaeta I. Kitu cara nulis guguritan teh. Tah ayeuna mangga hideuk ngadamel atawa nulis guguritan oge anu ngagunakeun pupuh durma atau pupuh mijil kalayan aturanana tadi atos dijelaskeun. Ngeunaan jejer atawa temana bebas, bade ngeunaanan wae terserah atawa tergumantung barudak. Saatosna kin saatos didamel mangga ku hideuk eta guguritan teh tiasa dihaleuangkeun atau dilagukeun kalayan ngagunakeun pupuh durma atau pupuh mijil. Kumaha contohna? Tah ku ibu parantos di pasihan contoh nanya contoh pupuh durma sareng pupuh mijil teh saperti kumaha mungkin kebadak dilagukeun. Tah, sakitu wae panginten pangajaran nulis guguritan dinten ayeuna. Mudah-mudahan barudak tiasa ngadamel guguritan kalayan sae oge tiasa dihaleuangkeun atau dilagukeun dina bentuk video anu mungkin dikumpulkeun dina Google Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina mingguan salajengna.